wa tasyu al yamin alal madi wal mustaqbal. Sumpah teh tiasa digunakeun dina urusan anu geus kalewat atawa anu teu acan, tetapi anu bakal kasorang tiasa. Demi Allah kamari saya ningali manehna keur paduduaan gitu jeung lalaki sageurna gitu tah. Pan di dinya teh naon buktina? Bingung tah buktina teh naon gitu. Dak direkam teh kaburu karekam, teu makal di hapena ge gitu. Eueuh saksi deui gitu. Pan minimal kan lamun dina kasus tuduh nuduh jinah teh mah pan kudu aya saksina teh opatan. Gitu, kudu aya opatan. Tah lamun teu aya saksi maka sumpah. Sumpah. Jadi sumpah teh tiasa anu tos kapengker atanapi nyumpahan perkara nu rek datang. Demi Allah isukan saya geura tingalikeun isukan saya ka sawah atawa isukan saya sodaqoh geura. Tah maksudna ke sumpah anu masa depan teh engke sami sareng nadar teh. Jadi sebenarnya nadar teh sumpah-sumpah teh nya. Mung bahasa keur ngiketna gitu. Benten. Ari sumpah mah nya ku bahasa sumpah. Ku bahasa billahi talohi teh ya wallahi. Ari nadar mah engke kedah aya bahasa nadar. Tapi hakikatna mah sami. Hakikatna mah nyata ngajadikeun perkara anu tadina teu wajib atanapi perkara anu jadina nadar mah nu teu wajib jadi wajib gitu ku sabab nadar. Sehingga puasa nu dinadarkeun jadi wajib, salat nu dinadarkeun salat sunah jadi wajib, sedekah nu dinadarkeun jadi wajib. Lamun teu kalaksanakeun nya kedah dikodoan dina waktu nu lain gitu salian nu dinandarkeun waktosna teh. Lamun teu kalaksanakeun eta nadar eta sumpah teh engke aya kifaratna teh.